Karena adalah ngaji salah satu sarana, salah satu wahana untuk apa benar ibadah orang, terutama ibadah sholat. Maka ketika ibadah orang, terutama ibadah sholat, nampak didasari dengan ilmu. Sholat to nyawa karena rukun sholat, to nyawa karena perkara nu bisa kabatalkan karena sholat, maka jelas dan pasti sholat tak mau diterima. Nauzubillah min, nauzubillah min. Dasar mah orang mah sholat naso sholatan kali-kali ke di ilmuan tambah parah, bener tak? Makanya pantar orang mah potongan model orang hayang ka surga ngadelkeun sholat yang jauh, bener. Sholat orang mah sesa di kebun, sesa di sawah, kadang-kadang ada untuk sholat aja. Kamu ibu-ibu mau banget kos bio, kalau manggus kabade sholat di sana ke sesa ikatan cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi nikmatil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairul anam wa ala alihi wa ashabihi bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. ولذلك قال النبي صلى الله خير الناس من طال عمره وحسن عمله وشر الناس من طال عمره وساء عمله. Al-Hadis. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minas syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya sebenarnya mah sound sistemnya bagus, cuma salah penempatan. Ari jelema dibelah dio, sound garep ka ditu. Jadi lamun ngomong kiamat asa di jero cai. Ngarebak ongkos kabulator kacaian. Yang saya hormati dan yang saya muliakan segenap para alimil ulama se-Desa Cikareo. Anu mohon maaf terbiasa disebutkan persatuan mina kalian pengirangan rasa hormat dan takdim bisim pribados. Mudah-mudahan orang doakan para guru-guru orang sadayana senantiasa dipaparinan yuswa panjang umur anu barokah, amin. Aparatur pemerintah, wabil khusus Bapak Kepala Desa Cikareo, Bapak Abdul Ajid SPDI, luar biasa SPDI, namun kula gelarna MCK. Mudah-mudahan orang doakan Bapak Kepala Desa dijadikan pejabat yang amanah, amin. Dijadikan pejabat yang takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kelak nanti beliau disatukan oleh Allah di dalam surga bersama Amirul Mukminin, amin ya Rabbal alamin. Istimewa hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu sadayana anu sami hadir di penempatan. Semoga perkumpulan kita pada malam ini
sehingga jadikan sabab wasilah turunna rahmat maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal hadirin hadirat jamaah sedang satajana sing abdi ada dihapunten ka para jamaah terlebih-lebih ka para kesepuhan margi abdi minta tampil di payun. Kalau resan wangi ayeuna abdi boga acara dua, hiji deui di Maremeh nya. Ngan lamun kiai sapoting boga acara dua eta maka rugi mangka kiai. Cek urang Cikareo ke kedeung gacon madahabna di Maremeh bae. Cek urang Maremeh geus mureun tina di Cikareo. Tungtungna kula balik ngagoreng kejo. Alhamdulillah kalayan inayah ti Gusti Allah. Dina wengian ayeuna urang tiasa kumpul hemrak berbayasa. Dina raga isqatul udatul amri. Ngalaksanakeun perintah Allah jeung Rasulna yakni ngalaksanakeun thalabul ilmi. Mudah-mudahan dengan wasilah ngaji ieu sing ngajanikeun sabab wasilah dihampura dosa ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan ia lembur penting ayeuna dipake pengajian, mudah-mudahan ia lembur barokah. Amin ya rabbal. Urang sadayana sing diraksa ku Allah tina bencana dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Karena selerosna ieu alam dunia teh geus kolot. Cek paribasa ieu alam dunia teh geus deukeut ka hareup jauh ka tukang. Bener. Musibah di dia di ditu, gempa di dia di ditu. Maka solusi yang efektif menghadapi di akhir zaman iya perbanyak ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Lobakeun maca istighfar. Osok istighfar osok. Osok keur aya lini mah. Eta urang Cikareo kamari keur aya lini rame maraca istighfar. Bahkan kadangnya orang Cikareo mah maca istighfar ge beda. Aya kula teh Allah ka mana. Makana ieu akidah nu rada bengkok teh dengan wasilah ngaji kudu rada dilempang-lempangkeun mangnya. Karena di lembur eta loba keneh akidah-akidah nu bararengkok. Mana buktina sok aya di lembur kula mah dijengjing lamun aya jelema maot poe Sabtu. Sok aya ngomong kieu, heuy nu hade siapa poe Sabtu mah sok aya nuturkeun. Atuh biraku jeung dupae mah pacul sorangan ka kuburan. Aya di dieu nu kitu aya. Beres main kagotong lewat ka rukun imah ber jeung urang ngaukeun cai saember aya di dieu aya. Bobo korombeng dipangpeng-pangpengkeun ka rukun imah. Ngomongna kieu, euy ulah saajak-ajakna tuh sanu ngajak. Ya. Aya deui di jengjing mah kieu. Lamun datang waktu maghrib teh sok aya simut teh asup ka jero imah. Ngomongna kieu, bapak kolot noong simut. Bapak kolot. Ongko simut ditewak mau bapak kolot ditewak simutna digarang bolna. Bari diomongan teh simut, hei simut. Lamun sia datang ka dieu moal balai indit sia mabur ka ditu. Lamun moal milik balik deui sia ka dieu. Cek simut ka hayang-hayang pin aing balik deui ka dieu. Aya nu kitu aya. Makanya dengan wasilah ngaji ini adalah salah satu sarana, salah satu wahana untuk menggembleng nilai-nilai keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya musibah geus di ditu karena maksiatna geus katahanan bener. Kamari per tahun baru ramai. Tadusan bini mah pas tahun baru kula boga undangan ka daerah Balaraja sareng ka Cikupa eta sapinggir-pinggir jalan ramai kudu tahun baruan. Jagung naik daun. Pinggir jalan pinuh di jagung bakar. Jagung bakar ambalayah di pinggir jalan. Naon jagung bakar? Janda jangkung pantat Mekah.
ulama. Tidak sedikit di zaman ayeuna orang Islam sudah lupa dengan jati dirinya sendiri. Woi, tahun baru orang mah lain Januari tapi Muharram. Ia terkadang mau ngaku Islam tapi kata sorangan begepoan. Di abdi mah sok anu ngomong kieu heuh kan emang Muharram geus tanggal colok sepoing matana. Tahun baru Muharram mah rehe-rehe bae eta Januari mah saminggu kana geus direncanakeun. Si Marjuki janjian jeung si Markona ka pantai cerita. Nyetel musik pak gede sudah salon pak gede-gede, barderdor suara musik, belah itu laguna sakitnya tuh di sini. Ramai tahun baru Januari mah belah kidul manggang nembe, belah kaler manggang kotok, belah kulon tempe goreng. Makanya yuk akidah orang lempeng-lempengan melalui ngaji, amin. Mudah-mudahan dengan wasilah ngaji sing dicatat nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena pada dasarnya orang teh didamel ku Allah. Orang diciptakan ku Allah teh kita ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan semata-mata cek Allah menciptakan bangsa jin dan manusia terkecuali kita ibadah ka Gusti Allah Subhanahu. Insya apalagi orang geus kolot mangnya geus kolot mah ka mana jeung main bola geus teu pantes ulin-ulinan geus teu pantes bener teh geus kolot mah geus eueuh tanaga malam Jumat aki-aki naik ka pamajikanna teu bisa turun makana geus kolot mah urang lobakeun ibadah ka Gusti Allah Subhanahu. Insya makanya sahur Kangjeng Nabi mantola umruhu wa hasuna amaluh. Pang bagus-bagusna jelema hirup di alam dunia, panjang umurna, bagus amalna. Insya. Tapi sebaliknya sahur Kangjeng Rasul mantola umruhu wa sa'a amaluhu. Pang joreh darana jelema panjang umur tapi teu naik ibadah ka Gusti Allah Subhanahu. Punten bah di lembur kula ayaki-aki umur 80 tahun ketika datang poe Jumat batur mangalut salat Jumat ka masjid manehna mah kerek dituangeun imah handapun tangkal nangka tinggal budak santri be nepakan tarang bae iraha budak jengcelengan aing dibongkarna. Pan santri mah tadi mana teu saha hirup di kobong duit geus beas anggeus nu ngiriman can datang galau di kobong. Eta santri mujudna tur galau di jero kobong wae pengumuman di masjid Tikareok. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Eta santri kuat antre-antrean. Lumayan dah bisnis pocong. Laju kan santri motor rumah saya nyolatin can naon can hutang geus ka dieu ka ditu. Hutang rokok. Nggak hutang kopi, nggak hutang uduk, barang dihitung, hutang buat 50.000. Barang nyolatin menang amplop mencepan. Barang dibuka ku santri ceban, cek santri ngomong kieu, ja kaduga duit mana pae-pae deui. Urang didamel diciptakan ke Allah teh di alam dunia teh kita ibadah ka Gusti Allah Subhanahu. Ibadah ngaji, orang kumpul di dia dicatat nilai ibadah. Nah sebabnya orang kudu ngaji karena adalah ngaji salah satu sarana, salah satu wahana untuk benar ibadah orang, terutama ibadah sholat. Maka ketika ibadah orang, terutama ibadah sholat, nampak didasari dengan ilmu. Sholat to nyawa karena rukun sholat, to nyawa karena perkara nu bisa kabatalkan karena sholat, maka jelas dan pasti sholat tak mau diterima. Nauzubillah min, nauzubillah min. Dasar mah urang mah sholat naso sholatan kali-kali ke ilmuan tambah parah, bener tak? Makanya pantar urang mah potongan model urang hayang ka surga ngadelkeun sholat yang jauh, bener. Sholat urang mah sesa di kebon, sesa di sawah, kadang-kadang aya nu sholat aja.
Kamu ibu-ibu mau banget kos kieu kalau mangos kabade salat di sana ge sesa ikatan cinta. Ulah mulai ngomongkeun ibu-ibu orang dia, ulah mah kerjurat teh ngomongkeun pamajikan kula we di imah eta salat Isya kudu nangguan iklan bae. Cek kula sakitu pamajikan ustad, komo pamajikan RT kuda. Barang datang waktu Isya cek kula, "Hei, kuda salat Isya." Naon jawabna? "Kedeung bae iklan." Barang geus iklan, tuh iklan geus iklan kuda salat ka ditu. Karunyum ke kamar mandi ngalawudu KCP. Pas make bukeuna iklanna eureun. Nongkrong di media nonton TV, cek pula waduh pengaruh sia bika pusat nonton TV make bukeuna. Geura salat kan itu tuh geus iklan, ayeuna salat cepet biasa. Sholli fardhu insya Allahu akbar, sami Allah, Allahu akbar, sami Allah, sub, Allahu akbar. Malaikat lieur dia budak salat apa senang lantai. Ditanya ku anak, "Kapan mah salat kebon sedeng amat?" Cek mana aing geus tapis di baheula salat bae. Jadi tujuan ngaji untuk apa benar ibadah salat. Karena lo paling pertama bakal ditanya ka urang adalah salat. Awalu ma yuhasabu bil abdul yaumal qiyamah as-salat. Paling pertama lo bakal ditanyakan adalah salat. Ayo salat selamat. Oh salat cilaka. Nauzubillah min. Makanya yuk dengan melalui pengajian ibadah tingkatkeun. Kita dina tilok salatna jalankeun insya bapana sholat, pamajikanna sholat, anak nage mun bisa memilih minangku ge nu daekeun sholat. Ieu lamun aya urang Cikareo bapak-bapak jeung ibu-ibu boga anak parawan, lamun aya nu ulin ka imah urang tanya bu nu bener ujang nu ti mana? Ti Cisoka. Oh ti Cisoka. Laju ujang datang ka dieu rek naon? Rek ameng ka anak ibu. Kasaha kasih neneng. Kela ya ibu neneng boga dua soalna. Hiji neneng helna, kadua neneng ketna. Ieu ujang leukulin kasaha. Oh, kula mun ka neneng helna bae atuh. Geus, lamun ujang leukulin ka neneng helna, neneng ketna nepi ambi handi ku ibu. Ujang serius ka anak ibu, mohon. Ujang sok salat, sok pernah masantren sakedik ngalaman. Lamun ujang serius ka anak ibu berejeung sae ibadah, ibu toh hese ngar minantu, lu penting daek ibadah ditikakeun ku ibu ayeuna keneh. Ieu ibu-ibu sangat luar biasa, betul. Ieu mah pan kadang-kadang palurahnya zaman kuari lamun anu ulin teh tilok nanyakeun salat, tilok nanyakeun ngaji. Gawe di mana sia? Lamun siang geus gawe teruskeun. Lamun can gawe indit sia mabur ka ditu. Aing kapok boga minangtu pengangguran. Aing baheula boga anak si Neng, bu kembang desa, kulitna ge sawo mateng. Barang dikawin kula laki pengangguran, ayeuna soburu. Lamun ujang serius geus gawe teruskeun. Lamun can gawe indit mabur dia ka ditu. Oh, janganlah kau perlakukan laki-laki seperti itu, ona. Lalaki mah teh loba akalna, betul. Lalaki geus dikitukeun muringkak. Ujang serius ka anak ibu, moal pati-pati ngauduk lamun teu boga beas. Laju ujang geus gawe, geus gawe di mana? Di dinas peternakan. Horeng alasireum make gantang. Salat hingsa ibadahnya. Nah sebabna lantaran orang hidup di dunia mualilah, benar. Kullu nafsin dha'iqatun. Setiap manusia pasti akan menemui yang namanya kematian. Lu kolot bakal maut, mengorage bakal. Anu mantak hidup ulang ngarasa aing pangorana tan aing pangora keneh. Tanaga pedas keneh, kebelah ibadah kumaha geus rada kolot, saha nu bisa ngajamin umur datang ka kolot, bener. Apalagi kuari keur musimna pae ngadadak. Terutama nu lintu-lintu ieu. Nu kuru bunga untung ngadadak aing mah kuru juga atau nu kuru sia. Al mautu ya'ti bagdatan wal qabru sundukul amal, pae mah datangna ngadadak.
hari kuburan petina amal, betul tidak? Betul tidak? Tadi ayah tamu ngobrol, oh ternyata goreng mau dipikir-pikir terusin apa yang ada. Atau cek ulama apa yang mati bola lagi ada yang udah dikaridit. Numatak aneh nama kamari kuing kabangi kene naik motor dikira na ayeuna paeh geus naon sih kudu aneh. Kamari naik motor ayeuna paeh kok kudu aneh. Nu aneh mah kamari paeh kuari naik motor. Eta ngaranna bobongkong ojek. Urusan maaf mah kemudian dipakai kasieun. Nu sieun mah sanggeus urang maaf karena ada hidup sesudah mati, ada akhirat sesudah dunia. Betul? Maka ketika kita sudah berada di dalam kubur, tidak ada satupun yang bisa menolong kita, tidak ada satupun yang bisa menyelamatkan kita. Harta kita kah yang banyak, jabatan kita kah, atasan kita kah, seluruhnya tidak ada yang bisa menolong kita, dan kecuali amal ibadah orang berwaktu di alam dunia. Dia amal ibadah ngaji insya, ya punten dia pengajian biasa di dia bapak-bapak semalam naon, pengajian rutina biasa di dia semalam naon, malam rebo bapak-bapak lamun ngaji ayat sakiwan ayat, ngajian ngomong ayat gak mau percaya. Bapak-bapak ngaji paling jago tujuan yang pakai diukur nang dosa seragam, anu mus dengdek bae. Kau mau aki-aki mati jauh kene geus nyangan tembok bae. Makanya pengajian mah urang mah pengajian ibu-ibu bener teh. Ibu-ibu malah mun ngaji rame saking rame-ramena eta di jero majlis ngobrol pot-pot rombongan. Rombongan barisan jelma sugi ngomongkeun anting jeung geulang. Belah dia ngomongkeun ngabesan. Belah dia ngomongkeun tani ini opatan ngobrolkeun penyakit. Cek nu hiji teh mah asa sekelodo. Cek nu hiji mah budak asa ka bawah modal dulu. Aja cek nu torek teh mah ceuli dong khas dak boga dedengnya. Terus kitu hujan gluduk budak eta nu torek nyikut ka baturna. Sia mengaji ulah batuk bae. Makanya yang orang masih diberi sisa-sisa umur ku Gusti Allah, pergunakan untuk ibadah ka Gusti Allah Subhanahu insya Allah. Ya mudah-mudahan ya kumpul orang masya Allah luar biasa di desa pulang gaya aja ngaji kos kieu gayanya pengajian MUI se-desa Cikareo seumur bulan hulu kula can pernah ilmu ulama ya aya pengajian model kieu luar biasa di Cengkurileng Cikareo luar biasa. Ya mudah-mudahan palurahna sing istiqomah amin amin ya robbal. Hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan Allah, ya sebenarnya mah yang lilanya margi kulana ditungguan ya di mareme nya palurahnya. Jadi datangna kula dongkapna kula ka dieu yang pertama sejak silaturahminya. Mudah-mudahan silaturahmi abdi datang ka dieu aya dina ridona Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal amin ya rabbal. Hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan Allah, sakit bela maka pihatur kurang lampung nanyuhunkeun di maaf di maklum. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.